Buntut kasir teh di pengkeren rambut. Iya aya anu siga sapotos buntut kasir gitu. Tapi rambut orang. Tapi sebuah kapungkur mah kunaon sih atuh. Buntut kasir teh ayeuna dipengkereun rambut siga buntut kasir. Iya, buntut kasir nu asli gitu. Itu buntut kasir teh tadi. Iya. Eta rambut orang anu siga buntut kasir. Diarana ge buntut kasir. Nah, buat milarian istilah nu sanes atuh kapungkur teh para inohong-inohong teh anggar we buntut kasir. Jadi ngajelaskeun anu gitu. Dina rambut urang di bagian pengker aya anu sarupi sareng buntut kasir. Eta disebat buntut kasir. Nah gitu lah. Terus Ari buntut kasir sebenarnya naon ari ieu siga buntut kasir teh. Berarti jadi eta mah rambutna kulantaran beuheung pangker urang mah sok dekoknya. Itu ieu teh kan siga buntut kasir. Kan siga seperti buntut. Tah ari buntut kasir sendiri berarti naon ada teh? Nya pernah ninggal kasir buntut kasir teh. Pernah ninggal kasir teh tinggal buntutna tah siga buuk nu kieu. Kasir naon kasir? Kasir teh sejenis ieu hewan di jero taneuh. Kasir. Siga jangkrik lah. Nah kakar. Buntut kasir teh. Kadana orang Sunda mah geus paham ieu mah. Ada bima kasir teh peragi mayat.